urang menang ti pamarentah merebet kajen kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna itu tuh parah amat pemerintah duit pajak mah Kanjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon we ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha teh halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka ye mah kumaha gitu mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna coba eta haram kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang diber siap urang naik motor der bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu itati wa bial ibadamu takidi minum usarawami Bismillahirrahmanirrahim hiya qat'ul islami biniyati hiya ridah iku megatkeun Islam kalawan niat kufur aw qauli kufri atawa ucapan kufur aw fali kufrin atawa pagawean kufur sawaun qalahu iku pada utawi entah ngucap ya wong wengkol istihza darah-darah ngaguguyon kena tawa awina dan angas aw i'tiqad atawa karda pertekad faman lafazani aw yarsulahu kadzaba rasulah Kautai sapa man iku nganapikeun ya man ing zat kang ngadamel atawa ing pirang-pirang utusan atawa ngagorohkeun ya man ing rasul sawiji aw halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun ya wong ingkang den haramkeun kalawan ijma' ulama kazina kaya zina wa aks atawa sabalika halala muharraman aw nafa wujuba mujma'in alaihi aqsa tawa nganapikeun ya wong ngajum mujma' alaihi atawa sabalika nafa wujuba mujma' alaihi aw azama 'alal kufri atawa ngazam ya si wong ingat asa kufur godan ing dalam engkau esok aw taraddada fihi atawa mang ya si wong pihi ing dalam kufur kafara maka kufur ya si wong Burang masih keneh ngebahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa
hiji pegatina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur. Na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun, atawa inad bener-bener teu percaya, atawa i'tiqadan pertekad nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalika. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Saleh, Syuaib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh mah lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate. Di sate. Jadi areng neraka. Kafir. Saurang menun teh dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Hai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa. Segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu wes cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun cek mah. Ji tolol. Aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cek aing masih mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprak nyana ngomong, naon eta iman? Nih, segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing ade tah jaga mentek dibolak-balik. Teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman, segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad. Ngahinakeun ka iman. Lamun kieu mah atuh. Aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah. Ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be. Aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya.
aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jokot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu bae sadar berarti teh tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad eta masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu dihudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasbih sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah ge Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ja la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ade eta ya sih wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon
Henteu tuh aing meresep bae lah haul. Aing ngawirid lah haula bae terus bae. Dia hutang mah hutang bae. Teu cumpon. Naon hubunganna lah haula jeung hutang? Lah haula mah hubunganna jeung kayakinan. Ari hutang mah tuh saha tah pambayar lah. Sugan kula haula kabayar hutang jan teu. Lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil. Masyaallah. Sing hade. Jelema ngomong. Ceknya doana kula ye. Naon? Duh. Asana kula ye ditangkap ku polisi. Kasus naon tuh? Lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah. Halo bajasa. Tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi. Terzolimi ku naon? Aing pajar menggagahi anak Ki Zaid. Padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang. Boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte. Ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek. Dah aing geus kieu mah nasib. Tiba lagi nuncak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling. Buat bisa ndak kolot dah. Sok deuk dilincar, diduduh maling sia. Kuari malaing, batu ribet bae meureun. Urang dikitu-kitu bae ku urang. Baheula mah rapi tah kolot. Eta budak ulah sok didiekeun di meja, gua hutang ge. Kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot, ngah hutang, wah bae boga hutang. Di meja, kolot bisa ada eta ya Allah. Besok duduk di meja, budak tadi duduk-dudukin meja, gede hutang ke. Aju kolot na teu mireng ban, antepkeun bajeng pangais-pangais na di dinya. Watuh, orenganan hutang ka hulu-hulu. Masya Allah, tak kolot baheula hebat eta. Ulah sok diuk dilincar, mantak diduduh maling, ulah sok diuk di meja, gede hutang. Ulah sok ngaremeh, mantak pakir. Eta kolot, Masya Allah. Baheula mah kolot asal urang ngaremeh dicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke. Bisaan kolot Urang embung pan susah teh. Jadi cokotan. Tah, urut abah ge cokotan ku sia. Tungtungna mah pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang. Dibersihan. Aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh teu lesang. Sia. Lesangkeun tah sia ulah sok aing balayah gitu. Moal menang nu geulis sia. Kan sudah. Lamun saya menang nu gelis tah rapihan tah piring tah. Mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia gelis dia mana. Maksud kolot mah meureun dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu gelis. Tilok. Sok cirikeun geureuh. Asal anu daharna rapi pamajikanna gelis. Mantap kita lah urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi. Urut batur ge mun teu rapi cokot. Keterlaluan tuh mah. Lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu. Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad. Emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh. Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh. Geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke. Kadenge tak ku kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kitu ye ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore ku ari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh
beak yang modal-modal geus nasib aing meureun kos kitu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah lain nasib segala sia mah lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan caknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib di Allah merenang lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib di Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal langsung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik ngagiclek Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogoh aing di bawah batu atuh kabogoh di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian hukum lagi 1 juta bintang di langit satu yang ku cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember tadi sesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak heuh ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuaring moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya sia kurang gitu ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapunna
ingat kan nasib bagus tuh geus nasib aing meureun kos kieu geus teu bisa dikumbah panai nasib bobo budak parah tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu taksin hade jasa sing atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah diengkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula kek mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising apa beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya na sebab ngantepnya na ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun ku nyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek poe Minggu pae memeh Minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mandak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga sia susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang nan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari orang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur badan ku Allah
pamajikan marah ge pamajikan marah Kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur Kak atuh usaha atuh usaha aja Kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae beuh berak teh jadi wali teman teh dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu atuh sadar ieu ya jelas geus da atuh Kak ya Kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu ke deh bae sarua Kakak kula menyarekan Kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh gelang Kak, meureun urang rumah tangga jeung Kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang mah kurang mulus rahayu ye. Ai awak masalah leger. Jadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung Kakak geus aya tulisan di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju orang susah geus atuh lah Kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir ya atuh da kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunah tah kos kitu ngeunah lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongkoh marah ongkoh pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab candung geus cukup bereunana geus Kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja pasti marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib pamajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut jasa irungna intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah Kak ieu mah ngomong bae geus kawin teh jan geus Kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura Kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abeg Kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan abeg anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah teu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo kan kakara dicandung bage marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtungna mah ka aing we kabeh teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi neulekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho
pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad na jawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam kan sia Islam kan kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta mah bentuk nasihat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain aing mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teu nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teu sieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat teh hayang teu sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu mah teh sieun ka poe kiamat ke engke bae dongeng doang teh mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka poe kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teu sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu ingat teu sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya sia boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main tek celik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber
ngudag Garuda ujianana. Tapi lamun goreng desian dua tak merebet desian goreng minyak tanah. Di dia kacikupa datang ka teureub jago. Dorong goreng salah bensin sakjana. Goreng kata dina bensin desian minyak tanah. Wah, motor ge acak-acak. Awak kurang sarua. Desian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik. Sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan. Beurang kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan. Cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting. Puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina. Cok kiai mah peuting tahajud, peuting maca Quran, beurangna aja biasa bae. Tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid, beurangna biasa bae. Bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus semet nyaho bae lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba-coba pangnyatakeun. Ke lain mah kerja ditakeun murtad, bolon we. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok. Pan geuring geus bejakeun usul fikih teh. Nyogok teh aya nu halal. Tah, mantep cenah kos kumaha tah halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi, urang disetop polisi, kemudian ditanya STNK, aya motor rapi ngan SIM teu mawa. Tangkap tuh polisi. Ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar. Eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha lamun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der kalau beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada SNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere nama teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu mah nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita
bahwanya ngomong aing mah teh sieun saya 3 can ka kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bage teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan baege aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik baege urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik baege urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun ieu mah ka kiamat teh sieun ieu mah ka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata kos itu mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadengeun nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah Masya Allah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu dah murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat deui mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong kana hajakan salat eta geus murtad Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi kana kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu Masya Allah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atuh murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan Masya Allah tapi murtadeun loba jasa atawa ngana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kuduna mai muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngarebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna makan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kuliah penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat
Masya Allah atau jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun anu geus jelas agama kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad. Masya Allah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kauruan Gusti ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nubung supaya deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan wah jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui meujeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos itulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya ki zaid di Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan teu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih mantap naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing gaula teh kafir haju asup Islam meureun aing ge dibere mobil ta eta kos kitu murtad adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah budak Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah ya Protestan aya Kristen jadi hiji dah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng geura ge ku Aceh nya nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad
Itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang ka dinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Gitu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril. Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan teu naon. Nyana ngomong gitu di gereja emang berat. Talingat kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus, sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad. Bahasa setik melimit. Nyana ngomong di gereja rame. Kos, diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad dititoe lagu kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani. Gus Nuril sini. Kan 4 mata. Sini duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya, maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya, dengan kesehatan naon sih? Kesehatan kalau itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya diganyakeun ku kula di bus emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok atuh engge neuleut engge jelema sarua diganyakeun ku kula aya nyana susut aya rekamanana diganyakeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Henteu murtad teh naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik. Sudah. Eta teh bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Mantak sing hade. Sautak setik. Iya sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikan memantak dibulak dibalik jang modal diri orang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas orang surah seri di akhirat ayat dokumen orang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen orang ke diangsongkeun kemudian orang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas orang keluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres halala muharraman wallahu a'lam